Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Nabila Salsabilan Habibah di kelas 12 nih pada 8. Di dieu abdi bade ngalaksanakeun pancen bahasa Sunda, nyata pancen drama Sunda. Direjeng nyak seni. Aduh, Sulis maitos lami teu katimu deui nya. Tos 3 tahun ka mana we atuh. Tuti katimu deui nya tos 3 tahun aing meureun katimu. Pami ayeuna masih jualan kerudung teu? Ieu bade meser atuh pami masih jualan mah. Teu ayeuna mah teu jualan kerudung. Nuhun. Jadina jualan acuh. Kerudung bisa sih muhun ayeuna mah tos aya toko lah alit-alitan gitunya. Muhun lah. Atuh jadi pindah tadina jualan kerudung jadi ngajahit baju. Ih kumaha teu payu jualan kerudungna. Sanesna teu payu kitu. Kumahanya hoyong we anu beda kitu. Tos sami kan jualan mah nya kerudung wae. Heula. Jualan baju naon heula ieu teh? Kamari sainget abdi teh tos di mall di Jakarta. Terus di dinya teh aya butik. Butikna teh namina teh Sulis Butik. Hah? Apa kinten-kinten eta teh nu Sulis? Oh, jadi itu ti apal. Muhun eta teh nu Sulisnya. Ya tos aya sih sababaraha toko. Nya eta mah alit lah sakitu mah atuh. Ih nya atuh ai kitu teh teu kenging nyariosna teh jadi tukang jahit. Nya tuh ieu mah tukang jahitna ge mahal dibayarna ge. Ih meni sok si Sulis masuk angger kitu nya. Nya dah kumaha atuh dan namina ge butiknya nya ngajualan acuh yang disebutna itu. Tukang jahit lah tukang jahit acuh. Bener sanes. Nya nuhun atuh tipsna kumaha ambeh jualan baju mah rame gitu. Duh, si Tuti masuk aneh-aneh bae naroskeun tips ka abi mah naon atuh kuliah ge teu eta si Tuti anu kuliah jurusan desainer. Mah nya atuh ku naroskeun ka abi mah da naon nya ningal usahana ge di YouTube, ningal referensina kitu muhun ngiringan seminar lah naon da eta mah nya. Ya istilahna teh henteu jiga Tuti kitu salami 4 tahun kan belajar tah naon wae anu dibutuhkeun. Ieu nya muhun abi oge kan jurusan desainer kitu nya tapi teuing kunaon sampai ayeuna teh ngan bisa dihitung lah ngan aya sabaraha anu meser teh. Kumaha kitu hapunten nya Sulis. Abi mayunan. Hatur nuhun mun sakitu drama anu tiasa ku abi ditampilkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.